Paingan batur ara munggon boga anak teh kieu beban tuh. Balader ngara rujit. Dapur oge. Bapana wayah kieu geus can nyaring-nyaring deui. Oh, ek mantuan ngoyos cenah ka Umi. Can nyaring. Pak. Pak. Geura nyaring beurang ya. Kabaik mantuan gawe lain ka Umi. Kayak ngutruk geura Umi ka dia neangkeun deui. Mau kamari geus janji cenah mantuan eta. Ya beurang teh abi geus tahan heula ieu. Si Dede ngara rujit. Bapak latak, balader boga budak teh. Cenah teh. Ayah ieu ge. Atuh mah ka mana-mana. Barongkoh keneh. Pak. Ya. Pak. Nyaring barang. Abang mantuan ngoyos ka Umi kamari dengan Umi ka dia neangkeun. Mana itu? Ngoyos di Umi. Di warga tunuh Warga, pake di peting teh sare geura. Gadang wae. Puting pan tos lep eta teh si eta di wolak-wakan di si Sohe puting teh. Urus si Sohe. Segera cager teh si Sohe teh atuh Si Umi bisi ngutruk geura. Oh ya kumahnya ieu? Wah, geus beurang. Aing ngakagok geus beurang kieu mah hinitna ge saya tuh berat cager sia banter ngoyos. Jelema kitu-kitu ku begugan gawe. Aik ini teh ayeuna. Atuh heueun teh Umi bisi ngutruk. Tunuh ieu. Karek deui mending ge tunuh. Rokoyak kieu ini ngoyos. Kayak ngutruk geura Umi ngarep-ngarep boek mantuan cenah. Oi Umi teh yang sok babahanan mun mantuan gagawe teh mawa deungeuna. Atuh Moal sangu udud kopi. Ke bunga tulah tuh Imah ge balatak keneh ya di jelema ada rayap wae. Tunuh Banjir. Di dapur ge. Dia ingat ogah sih Bang ngoyos. Balader teuing jelemana. Kau diberesan, mau beres-beres. Gimana rujit deui? Tuh si Dede ngama cai ngarujit. Bordak mah heran. Cai ge babalatak. Atuh. Ini cager mah puluning si Sohe, puguh teh cager si Sohe mah. Naon teh? Lucrak. Ingat batur anu cungkirna. Oh, teu boga teh urang mah tara gawe. Tuh kunaon ngoyosna? Umi.